Perjalanan ke Baduy ke Acan Rengse di Kalikuna poek tuh punten jalanan sepi. Payah no. Poek. Suasana di parkiran perbatasan Desa Kanekes sareng Cipaler. Persiapan badai turun tapi itu songi ya teh. Tabu 11 menit nembe dongkap Cim Kuring di Desa Kenekes Baduy ieu ka handap teh majeng kirang langkung aya kana 1,5 kilo pangintennya mapa tabu sakieu ka kampung Baduy luar desa Cipaler. mohon tah tinggal ieu jalanna poek mongkleng gitu Punten. desana poek mongkleng ieu ka dieu tah hopal itu poek mongkleng nya bagea tiasa mapah tengah peuting ini ke Baduy jeung ka Desa Cipaler Baduy mapah kirang langkung aya 1 kilo da ieu teh jalanan nu motong di Desa Kenekes ieu tinggal poek mongkleng jalana nya jalana poek mongkleng panginten teh aya cemprong acan mugia aya tinu kasalamatan Amin. nada pidoana rahayu kasadaya Cim Kuring mapai nyukruk galur ka Baduy Desa Cipaler bye. Persiapan lebet ke kampung Cipaler. Atos ayam. Kang Osmin sareng Eyang. Persiapan rebet ka Desa Cipaler. Alhamdulillah tos dugi di Kanekes ayeuna menuju Cipaler Baduy. Ya alhamdulillah. Yuk kurang sami-sami nyakseni mapai Cunda Hatulistiwa nyai mah ka Baduy dinu wayah janari leutik eret ka Desa Cipaler tanajan haheho tetap semangat Cunda Hatulistiwa tetap jaya itu kieu ti jago